Penuning hati punding masyarakat gimana atuh kalina ti eta dina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna muga raka Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan patih dalam pada saling hampura jeung Akang Rayi timbala ping tigana permilanipun panjenengan keresahan nimali datang patih datang ka dieu wonten keresakan kunapa jelaran kangpun diajeng-ajeng siang pun daluk wengi kejabiti kasauran saira Gusti Nalendra tunggu awak maneh hai di mana angsa diajeng-ajeng senopati kaharep diukna maneh jadi kaharep diukna puputon kemangkar daton semaheun abdi sapangeusin negeri hamba sapangeusin negara nampik daten pembage salira kalayan nyanggakeun semarah pangabah tos konyu puput dening ati nuhun Rayi atuh kalih nati eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alitna muga Gusti Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan kaula pada imbalan oge tansah diajeng-ajeng aya pikeresaeun naon purwa ngagingsi linggih ka dieu tara-tara biasana dina waktu anu libur dina digawe disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku Narpati mangga ulah didingding kelir genang siloka bejer bea satra basna non rupaha pamaksa dan sareng cita-cita nuhun kana rupaha kasatian awak maneh kaharep diukna atuh sawios di dieu yang kewok bari ngadahar papais ieu teh Gusti nya di Bapak Data Gunawan di Bapak RW gitu ulan langsah diajeng-ajeng patih tibalan senopati abdi Gusti iya saperkara akan haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangengkir kula dina waktu ayeuna disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku Narpati muabaha kana timbimalan bade siang bade wengi subuh nage mangga teh teuing 1 kali 24 jam pintu terbuka ya saperkarana masono ya kadua nanti eta akang teh salah ku raja rek kahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna Kakipati lan Senopati tina rasa rumasa akang salah ku raja di ieu nagara ngeuyeuk olah nagara tangtuna sampean kapanang ku diri akang teu ngijing sila bengkok sinembah satya satuhu kana rupaha pamaksudan akang di negara ieu Cakrabuana yen ti mimiti ngecek lebur melak tanur babakan melaksama katuk jadi negara anu merdeka tur talaluasa ieu teh hasil gawe ran-ran cage ha ya paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan muncai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab nepi ka ngawujud nagara di tahun ka tahun aya peningkatanana anu tangtuna ieu teh hasil gawe salarea utamana dikokolakeun ku Kipati lan Senopati anu ngahampangkeun non rupaha pagawean akang salaku raja di nagara Numawi aiku kitu teh ama parantos janten kawajiban Numawi ilayang pangajen teh asa isin kunampi nak margi Janggi senak-senan para juata merasa ngaju telumanten bayar-ubaya
yang dipersaksi kurahayat sajumlah pikeun bakti ka negeri sebab raga ka negara. Dina lebah dia mah panginten tangtosna urang teh salaku mediator anu tangtosna sepak terjang banting tulang teh pandemi negara demi bangsa. Ya bener kalayan meta supaya leuwih ronjat ropahawi dan kegiatan anu sakirana pikeun kamaslahatan balaria bisi aya informasi anu silu ngeunaan diri akang oge nagara Opek prak maraneh gerak ngejawab naon rupaha tur tak menta supaya dibejer beas ka diri akang anu nepi keluh kesah tirahayat nyaeta ngeunaan pamarentah nagara Cakrabuana dikokoklakeun ku akang dina wakt ayeuna rai. Ai rupina mah teu aya Gusti. Eueuh teu aya. Teu aya anu silu ngeunaan ieu pamarentah nagara. Margi lebat kana paripaos kaum buruhan teripuh karyawan sami sarana. Patanina sugi mukti. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandang sewang-sewang. Tawis nagara raharja. Tawis nagara aman. Anu tangtuna teh ieu teh nyaeta nyokokan rupa pagawean urang di nagara anu memang bakti ka negeri sabaraga ka nagara teh istuni dina Opek prakna teh nyaeta pas pisan jeung loyog pisan anu ngabalukarkeun rahayat teh nyaeta suka kalayan bunga lamun dipingpin ku salira Gusti Prabu. Nuhun. Ai sulang silung sakudak sakedik mah wajar we Gusti. Hal biasa eta Margi mungguh ai makhluk mah kitu. kumaha Najan buuk sarua hideungna pan karep jeung kahayang mah rupa-rupa jeung beda-beda. atuh tangtos eta mah Anu sakieu jutaanana di negara urang pendudukna sakitu heterogen. tangtu ieu teh yakin sok aya nu resep aya nu teu resep. Margi eta mah parantos dikonsekuensi di alam dunya. Setiap kajelema anu mika resep teu anggang tinu mika ngewa. Leres tangtos Kitu oge ka setiap kajelema anu mika ngewa teu anggang tinu mika resep. tah eta Ngan dina lebah dieu survei membuktikan doh kumaha kula yen rahayat dina kepuasan jeung kebahagiaan teh 80% teh nyaeta katinggal bahagianya. nya seueur nu sugema barukan teh Lamun dina WA mah emot senyum eta semile nya kulantaran ieu teh lamun ceuk bahasa agama mah ngawujudna negara anu baldatun thayyibatun warubun gopur. dah leres Adil dina kamakmuran, makmur dina keadilan. tenang Teu aya kakirang itu ieuna. leres Da anu silung mah kadang-kadang datangna nyaeta ti lawan politik urang anu sok ngeuneuk-ngeuneuk kana wibawa komara bangsa urang. leres Ya. Da geuning lamun nyoko kana urang wujud diu awak buta dari terahing rasaksi. doh cobi Nu sakaol mah urang teh dipandang sabelah mata ku bangsa manusia. nya diapilainkeun barukan Diapilainkeun naon sababna cenah sababna setiap laku lampah salah teh kadang-kadang dilakonan ku buta. nya nyokona teh barukan Margi meureun numutkeun pala sipah ai buta teh poek. Poek hatena, poek pikirna. poek ati Dengkeun, dong dengkeun urang teh buta teh ukur casing atawa wujudna. nya ukur rupa barukan teh Dai hatena mah urang sarua. Jeung deui anu terjadi nyeri hate teh kulantaran pangeran mah maha adil bujeng hingga kana lengkap paripolah manusia kana uteuk ati uningaeun. kana keretek nage waspada anjeun Malah mandar jin bangsa urang teh nyaeta bisa ngilu ibadah da sabab naon moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang tikeun ibadah. eta fungsina teh kula Da di antarana ieu teh kaula oge salira oge Gusti Prabu doh anu memang diberi mandat ku rahayat
salaku pupucuk pamimpin anu tangtuna ieu teh lamun syakawa teh mangudag geunaan riwayat Kangjeng sahabat Nabi dijadikeun pamimpin teh nyebatna oge innalillahi Loh, musibah marukana teh. kawis eta teh musibah Marukana. tapi gini si horeng si mana horeng anak ditapakuran tur tak dilaksanakeun memang leres musibah lamun urang teu bisa ngagnakeun ieu kakawasaan lamun teu dina rea aturanana Eta. da teh saeutik Sobi. Kumaha. para pemimpin ngejungkel Wah. kulantaran laku lampahna anu salah Eta. teu saeutik para pemimpin anu neangan untung tina enteng dadasarna boga pangkat jeung jabatan. Dumeh rasa kawasan. Ya. Tapi pan urang mah henteu. Joh. Henteu. Teu urang marukana. Dalam ningali urang evaluasi keluar negara, utamana ka bangsa manusia anu sok ngarekeun ka urang teh bangsa anu goreng, Bangsa nu minus marukana. bangsa anu minus. Beres. Minusna kumaha? Nya sok kuping we di para pemuka agama Nya para cenah ai main mabok teh judi merkosa eta lain lampah manusia eta laku lampah setan nya beres. mabok-mabokan main slot eta laku lampah iblis Marukana teh. hunjam injem tara mayar seperti Bang Emok Nya kumaha bulan. eta laku lampah juri Marukana teh. nya mabok-mabokan di kios lain laku lampah manusia laku lampah juri padahal sanyumur nyunyuhun sira ieu can pernah ningali pocong susolontodan kulantaran mabok alkohol Teu aya marukana. can pernah ningali kunti dibawa ka ciater dibawa nginep Can kamantoskeun marukana teh. can pernah ningali suster BO suster ngesot open BO Caca. dapang rasa kaula mah eta teh laku lampah manusia tapi aya geus katohianna habet malikeun ka bangsa urang Ya, dan teu panuruhan Ya. marukana. da ieu buncek para baraha cara bahasa mah jelema teh geuning si horeng kandel kulit beungeut eueuh ka era Ya. ya tingali nagarana anu sok ngomongkeun kitu ya geuning lolobana rahayat-rahayat mah kadungsang-dungsang salang-sara balangsa Marukana teh malaran. loba nu kalaparan si horeng si mana horeng geuning ruksakna nagara teh kumanehna kene Kumanusa ke. dimimiti pupucuk pemimpin handapna nepi ka pejabat handapna Beres. can tina keamanan can itu ieuna si horeng lolobana teh jurig anu nyiliwuri setan anu Sumarama. sumarambah tapi ngawujud nyaeta kesingna manusia Eta. teu saeutik pejabat-pejabat anu kesingna manusia hatena demit diantarana ongkoh rek bakti ka negeri ongkoh rek bela ka nagara tapi prak-prakanana lain bakti ka negeri tapi babati ka negeri Eta nyar untung Ya. dina ente. setiap ngayakeun program setiap ngayakeun kawijakan teh teu oleh babati weh teu oleh usaha jeung teu oleh jadi proyek Eta. ya Dipake pagawean marukana teh. sagala rupaha urusan di negara eta teu anggeus-anggeus paingan rek teu anggeus kumaha dan nu mariksa bangsat nu dipariksana ge garong Eta. ya itu Bangsa teh mari eta. kanyaahna karahayat teh ukur usum-usuman usum-usuman kumaha usum-usuman tempo keur butuhna hungkul karahayat Keur aya kahayangna. tempo rek jadi pejabat tempo rek jadi pemimpin naik we kampanye apruk-aprukan ka unggal kampung Daek muneur bulan. tempo keur kampanye daek aprak-aprakan ka padesaan muluk-muluk panjanggina Janji tadi obat. demi negara demi rakyat tapi geus jadi kalakah demi pamajikan demi partai demi golongan demi ngabeungharkeun diri sorangan tungtungna culang cileung neangan palingeun garong we ka itu Karena panjang leungeun jadi marukana teh. Yang hayang lain. itu
kadang-kadangnya anak karahayat pikeun mepene rahayat sakan cicing ulah demo Ya, nepi ka ngaluarkeun BLT nepi ka ngaluarkeun bansos ngan hanya kana prak-prakana nepi na teh kadulurna deui kabarayana deui gegedena diharakan ku maneh Betul betul aja udah. kitu Lebih belakan dulu jembatan. sedangkan sagala rupa hal oge tina gaji jeung tunjangan teh nyaeta ngandalkeun tina pajak karahayat Segala rupa. sabab 82% nyaeta tina anggaran pembelanjaan negara teh datangna teh tina pajak rahayat. Rahayat didengkek itu ieuna. Nepi ka aya paribasa bumi di bumi dipajak, disitulah aku dipajak. Dah betul. Segala di Bumi di mana bumi dipijak, disitulah aku dipajak. Ya. Rek teu kitu kumaha tuh dimimiti ngabangun imah dipajak, beli motor dipajak, beli mobil dipajak, kadahar-dahar dipajak, KWC 2000. Oh. Jadi ojol oke dipajak merupakan itu. Pokoknya mah kencing 2000, Ya. mandi 5000, BAB 3000, Itu keningan. laun hitu tunggul 1000 jigana. Itunya gitu marukana. Ini sering ngumpul 500 perak. Nyaah teuing teh rahayat nepi ka kitu. Ya, hawatos merupakan. Ngan di karunya nadi oge nah teu mikir eta manusia anu ku pangeran teh disebut mulia teh naha beuti memorekeun pisan kitab-kitabna. Di hari Ongkoh cenah pangyakina ka pangeran tapi naha aturan-aturanna loba anu dilanggar. share nu dirumpak. Loba anu dirempak, Ya. anu balukarna tamiang melit ka bitis, wiwirang malik ka jinis dina dunyana can di akhiratna. Merupakan itu. Badarayin itu. Dosana karahayat ngahakan duit itu duit ieu. Ngahianat karahayat teh naha nepi ka bebeakan kitu. Anu teh saeutik oge ayeuna mah loba anu kabongkar seperti kamari-kamari kabongkar 74 kg emas di imah jaksa. Itu keningan merupakan itu. Can 500 miliar eta teh saurang Ya, bisa urang. bari jeung kapanggih. Kabayang nu teu kapanggihna. Nah, ini tiga pagi. Da ieu mirisna bangsa negara luar teh. Ya, ironis merupakan. Untung urang mah lain bangsa ditu. Untung urang mah bangsa Cisaat. Nah, eta. Untung ya da untung. Itu ya. Bangsa Ciater. Loh, punten Gusti abdi bisi. Teu nanaon. Hah? Puguh eta nu pentak ku jadi kula sangkan leuwih ngaronjat deui. Nyata kaula kudu bisa ngadengekeun naon rupa aspirasi ti maraneh kabeh. Masukan. Untungna teh dunungan aing teh bijak. Eta. Nya narima nya asa urangna we nya eta palit dina data-data Asal leres. nya alus kudu kitu Nyok. hatina teh kritis ulah ABS nya jiga akang tadi bejakeun we maslahat itu ieuna Saujeratna we. nah asa teh Ya. kitu ulah ya ngan deui jabati eta kula ngahajak ngangkilingi maneh dina mangsa keur simpe dina digawe teh kaula aya kaperluan anu leuwih pribadi ti mangga geus saurkeun Gusti Prabu mangga Gusti mangga aya pikeun saeunaon Cobi. kupingan teh salira teh ngupingkeun yen salakira teu aya eueuh Gini. atuh upami kitu mah karana ieu oh. Padahal salira teh bujang nah haresep karana. Atuh. Mid enter. Nah salira teh pan seueur gadis Gusti. Seueur mojang-mojang merupakan. Seueur gadis, Merupakan. seueur anu cantik anu molek. Modal. Nah buat neangan barang second. Ya. Memang gadis menarik tapi janda menggoda. Nah, eta. Hah?
Janda lebih enak. jeung deui yakin janda mah loba pengalaman muacara gadis ngagebog hirupna. Tegeung salamina gitu. Jeung kulantaran kula mika cinta ka manehna dina mangsa manehna keur gadis ieu. Apa keur ngorana kaula manehna teh anu baheula kaula teh nyaeta durian telaksana birahi teka tepi ka manehna. Ayeuna manehna teh cenah salakina teh eueuh di jagat wayang-wayangan teuing duka di mana ngecakeun tanggung jawabna. Tadi dia yakin kaula bakal ngalamar manehna ka nagara Amarta Rai. Itu Rai. Saha putrina ngaranna Dewi Subadra. Subadra. Keke asa pernah nguping Subadra kitu teh. Asa teu asing. Asa familiar. Asa minang disamat ku sinen nya. Subadra teh saha? Subadra nyaeta baheulana teh manehna teh adina Patrakresna diceungkala Manik putrana Prabu Basudewa Raja Manduraharja. Lo. Lanjut. Baheula dikawin manehna teh ku Arjuna penengahing Pandawa. Jadi Pandawa teh daya Arjuna eueuh cenah beja mah 2 tahun lilana eueuhna. 2 tahun lamina 2 tahun rai. Alah ningampleng piraku musyuk mak itu dilala teuing. Poe jigana beureum. Malahan numutkeun beja. Pangna kula menang beja kitu teh kulantaran di mata-mata sabab di negara Amarta teh loba tatamu anu sumping. Tatamu anu sumping bener maksudna ari maksudna teh nyata ngalamar pamajikan Arjuna. Lain akang wae anu kabengbat kana kagelisan Sang Dewi Subadra. Si horeng loba saingan ampir satakar madya desa. Raja-raja dararatang sumping ka Indraprahasta karaton ti nagara Amarta. Raja nagara Prabu Yudhistira kenging nyatana panglamar di salawe nagara kitu rai informasi nu katewak-wakan. Atuh kapiheulaan pamikitu mah. Apalah kumaha tu kapiheulaan disebut kapiheulaan. Nah, sabab Raja Yudhistira rempugan jeung sajumlah dulur-dulurna meureun dibikeun ka ditu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu anu tungtunang ayakeun kawijakan ai kawijakana teh nyaeta saembarana bulabar kawat adu jago sing saha-saha bisa ngelehkeun jago saembara bujang hingga Subadra Sri Kandi oge bakal dibikeun ka eta patanda. Waduh anjay atuh lamun kitu mah buy one get one bakal menang 2 awewena. Atuh lamun kitu mah syariat direndeng 2 hayang 2 langsung pamajikan. Sabab Sri Kandi oge pamajikan nu ngaranna Arjuna teh saimbang kagelisanana jeung Subadra. Atuh ku ayana pangbibirta 2 awewe eta balukarna beuki loba nu ngalamar, beuki loba patanta. Tah ku kituna keun akang rek init kai di patempatan nitip ieu nagara, nitip ieu tahta. Sabab akang hayang menang ngiluan saembara numutkeun beja yakin cenah lamun menang sorangan mah sok ngeunah dina mangsa kaula bulan madu. Sok nikmat kan. Atuh pami kitu mah wios we ku kaula Gusti. Wakilan ku abdi. Margi naon salira teh wibawa kumara raja nagara Cakrabuana. Ulah dugi ka lengser. Jang naon aya abdi jang naon Kakang Pati.
Yang naon aja pagawe. Bios ku kaula we. Mana sanggup ngelawan Jago Semara? Sok mangga. Wah, tangokeun. Bujeng higa jeung Jago Semara jeung maung sok abdi mah. Asal di kandanganna maungna. Asal dina Kena keher gitu mah. asal dina karangke. Nah apa jagona? Saha? Ngaranna Gatot Kaca. Amu Saha Gusti? Gatot Kaca. Oh. Bahasa ngarejak. ya. Ai akang teu uning Gatot Kaca saha? Saha? Aduh, teu apa. Telatin kamu. Paingan tiis-tiis wae. Ya paingan hari. Gatot Kaca teh Lurah Tamtama Negara Amarta jelema jago. Manusia robot. Manusia robot kumaha? Eta jelema teh pilih tanding sudah lawan. Rek teh kitu kumaha ku akang? Dina mangsa baheula digodog dina kawah Chandra dibuka. Ototna wajah, tulangna wajah, kulitna besi, uratna kawat, buukna paku 7. Cek sakaon cenah Gatot Kaca di mana wer kieu teh keluarna oli. Hitut oge batur mah kitu ieu mah Gatot Kaca mah hitutna hasyeup. Situ jelema motor rek kieu deui. Ieu mah. Awakna da kos dina. Aduh, ieu teh Gusti teh naha na teu ningali teu malire ieun Gatot Kaca teh sakti mandraguna. Iya, kasaktian ka mandragunaan jelema yakin aya apesna ieu. Nya. Hah? Jelema sakumaha sakti meureun aya capena. Daras. Hah? Bajing oge geuning dina luncat pasti aya muragna. Eta. Daras. Sugan aya milik urang salarea utamana akang. Jadi pados Cina teh kepae salira aing hayang sareng kadungan juk-juk ka patempatan. Wayahna nitip tata kerajaan oge sajumlah non rupaha keamanan di negara wayahna ku anjeun keprakeun. Waduh, bingung ih jadi pancen raja ieu. Udah kapale salirana Kang. Tos katantosan anjeun atuh. Nya atuh pami. Tu mamangga teh teuing kedah nyanak sabaraha pasukan pikeun ngaping salira cukup sabatalion. Ya. Cekap sabatalion bener. Mas picis inten jumanten 10 gotongan pikeun pemahugi ka Dewi Subadra Lang Sri Kandi. Hah? Papais bawa? Papais bancanaka. Siap Gusti. Ganas bawa. Ganas bawa. Cangor kene. Cangor kene. Nya. Pero Da geuning dina panggung geus saeutik. Nya. corencang. Kujumaha ganasna. Ya. Pokona sapuratina bawa ku bade. Jo. Pati, ya, siapkeun pasukan. Sae bade iraha angkatna. Ayeuna moal sebagai tokeun. Jo. Didagoan ku aing di pagelaran luar. Siapkeun kana kareta, kula rek init ka negara Amarta. Jo. Nya upami kitu mamangga. Bade jajape dugi ka tapal wates negara Cakrabuana. Ya. Jik ini kasampean kabeh geus cicing di patempatan jalanan aya pancen gawe kembarane kabeh. Da malah naon? Aya naon deui? Dunungan bade ngawangun masjid. Lain. Bade ngadamel MCK atanapi bade ngadamel koperasi Desa Merah Putih. Ngan omat tong dileuweung. Ya, tong di sisi. Keun bae abdi jadi manajerna dagas apa? Yayana ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan kananku, mata-mata. Ini sungutku, sungut kiri sungutku, sungut kanan kuruku, sungut pararusu. Mararan. Berusuh. Ini gadoku. Gado kiri, gado kanan, gadaku, gado ereulu. Nah, udah nyambung siapa? Gado. Mana kan petet sebelah sok ini petet tu. Sudi ah. Raja urang teh bade jengkar ka negara Amarta. Dunungan jengkar. Lain jengkar bae atuh. Seueur teh budeg si teh. Katutupan ku topi hiji checklist hiji. Nu ieu mah rada henteu. Nyalur gandeng jigah.
Haji gue kasar mana mah. Itu stereo sih itu. Ai jengkar ka negara Amarta teh kulantaran raja urang teh bade ngiring sayembara. Sayembara naon Gusti? Sayembara gelut. Jeung saha? Jeung jago urang negara Amarta. Pangnana make jeung sayembara naon maksudna? Sayembara di negara Amarta teh sing saha jalma anu bisa ngalekeun jago sayembara nu ngaranna Gatot Kaca. Bakal diparinkeun dua putri nu kakasih Subadra jeung Srikandi. Cinekna raja urang teh palai garwaan ka Subadra jeung Srikandi. Wow! Marukan teh. Atuh poligami. Mantap. Marukan Kira-kira na bager atawa henteu. Ai kitu bisi jiga pamajikan si ieu hiji oge mau. Galakna luar biasa. Loba curak carek. Mane masih nguseup udah dicarek tuh tinggal. segala temenang. Kudu wae cicing ngededok di imeu. Kudu jadi rak rumahan. Sabar. Pokona urusan eta pribadina raja we jeung garwana. Anu jadi kewajiban urang salarea teh geusan ngapi ngajaring raja urang dina perjalanan miangna ka negara Amarta. Kahiji ngapi ngajaring raja urang, kaduana nyanap gotongan emas picis inten jumanten pikeun pamahugi ka urang ditu. Oge raja urang salarea gotong make kareta kancana. Iraha bade mangkatna ayeuna. Kaula oge bakal ngaping dugi ka tapal wates. Oke. Abdi bagian seksi hiburan. Ulah. Pusing, mau bisa hees. Mau tentrem di mobil. Nya. Sieu mah ngalantur oge lamun teh sare ngalinur oge kitu ngerep. Oh, kepada nyanyi. Apiraku. Oh, da mangarasa pusing da hees. Ai babaturan mah apa? Heuh kitu urang esok ngalindur ngerep. Tah sia teh kurang ngikol kada lagi. Aduh. Berarti urang udah mendarah daging. Tersare ge yo-yoan sih. Engke marekam ai urang sok ngomongkeun naon keur sare. Aya akal ya. Sok ngomongkeun entok loba. Nya Sabangsa ning satwa. Heueuh. Pimpin hayu. Wow.